Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana sararehatnya tetap semangat dina diajarna oge. Dina lawungan sateacana urang parantos medar teori perkawis kawih. Tah supados langkung kabayang gitunya langkung kagambar dina lawungan anu ayeuna urang medar contoh kawihna gitunya kanggo dianalisis janten urang praktek nganalisis kawih. Mangga kusadayana diperhatoskeun. Ieu aya hiji contoh kawihnya judulna Kapirarai, laguna Pak Asep Kosasih anu dicutat tina album Garut Bangkit Garut Berprestasi. Mangga kusadayana diperhatoskeun ditengetan ieu kanggo modal urang dina nganalisis kawih ieu. Kawih Kapirarai diwangun ku 3 pada atanapi bait. Pada kahiji diwangun ku 4 padalisan, teras pada kedua diwangun ku 4 padalisan oge, tah ieu dina pada katilu diwangun ku 3 padalisan. Ditengetan oge gitunya kecap-kecap anu dianggona boh di awal, di tengah atanapi di bagian panungtung. Kalebat suku kata atanapi engang dina unggal padalisanana. Mangga diperhatoskeun ku sadayana. Mangga urang langsung praktek nganalisisnya. Nu kahiji ngobrolkeun tema atanapi cicer. Saatos ku urang tadi dibaca sasarengan diperhatoskeun gitunya rumpakana urang bakal tiasa ngadamel kacindekan. Oh, tema atanapi jejerna teh nyaeta cinta kalemah cai atanapi upami dina bahasa Indonesia mah cinta tanah air. Teras anu kaduana tinggal tina eusina. Nu digambarkeun dina kawih Kapirarai nyaeta wewengkon Garut anu diriung ku gunung-gunung. Dina eta lagu dicaritakeun alam Garut anu sakitu endahna gitunya sarta memang tos sakuduna gitunya kurang dijaga sareng diriksa. Analisis nu katilu nyaeta jenis kawihna. Urang pan atos terangnya jenis kawih upami ditinggal tina wangunna teh pan aya 3. Aya kawih sisindiran, kawih sair, sareng kawih sajak. Tah, saatos tadi ku urang diperhatoskeun wanguna, kawih Kapirarai pan tadi diwangun ku 3 padanya. Diperhatoskeun unggal baris dina unggal padana, teras sora engang dina unggal tutung padalisanana gitu. Oh, kawih Kapirarai mah lebetna teh kana jenis kawih sajak sapertos kitu gitunya. Eta ngobrolkeun jenis kawih dumasar kana wanguna. Anu salajengna ngobrolkeun Purwakantina gitunya. Urang medar perkawis Purwakanti nu aya dina kawih Kapirarai. Anu kapendak dina kawih ieu sakirang-kirangna aya 3. Anu kahiji aya jenis Purwakanti Pangluyu. Contoh ungkarana Gunung Guntur Mitutur. Janten dina sakalima ieu diwangun ku 3 kecap gitunya, 3 kecap anu sorana sami u sadayana. Tah nalika mendakan anu sapertos kieu, oh berarti lebetna kana Purwakanti Pangluyu gitu. Anu kadua aya jenis Purwakanti Mindoan Wekas. Contohna dina ungkara Kapirarai mun paturai, da Garut nyanding cikurai. Jadi AA gitu dina 2 padalisan. Eta lebetna kana jenis Purwakanti Mindoan Wekas. Anu katilu aya oge jenis Purwakanti Laras Wekas. Ieu dina sakalimah. Contohna Kapirarai mun paturai. Jadi rai dina sakalimah. Kitunya ngobrolkeun Purwakanti. Mudah-mudahan langkung kagambar ku sadayana. Anu salajengna ngobrolkeun gaya basa atanapi majas. Anu kahiji anu kapendak dina kawih eta teh nyaeta aya gaya basa mijalma. Mijalma. Contohna Gunung Guntur Mitutur. Mitutur teh pan hartosna nyarios gitunya nyarita. Jadi aya Gunung Guntur salah sawios nami gunung tapi tiasa nyarios gitu. Oh, berarti paminu kitu lebetna kana gaya basa mijalma. Atanapi upami dina bahasa Indonesia mah personifikasi.
Anu kadua kapendak oge aya jenis gaya basa ngumpamakeun. Contoh ungkarana lir nu imut papandayan. Jadi aya kecap lir. Lir teh siga gitu nya sapertos. Oh nya pasti lebetna karena gaya basa ngumpamakeun. Anu katilu aya jenis gaya basa rarahulan atanapi hiperbola. Contoh ungkarana kapiraray mun paturay, sumoreang mun paanggang. Jadi naonnya sangat terbayang-bayang gitu. Kitanya ngobrolkeun gaya basa atanapi majasna nu aya dina kawih kapiraray. Unsur anu salajengna nyaeta diksi. Diksi teh pilihan kecap teanya. Tah, dina kawih kapiraray, diksi anu kapendak diantawisna aya kecap kapiraray gitunya, kapitineng, mitutur, sumoreang. Janten aya diksi atanapi pilihan kecap anu teu biasa ku urang kapendak dina kahirupan sadinten. Janten nalika ngobrol urang jarang gitu nya nguping atanapi ngadangu pilihan-pilihan kecap anu sapertos ieu. Tah ieu contona diksi gitu. Kalebet dihubungkeun oge sareng istilah puitis dina hiji puisi gitu nya atanapi sajak atanapi lagu khususna anu ku urang nuju dibahas ieu. Jadi puitis jadi identikna teh sareng kaendahan sora atanapi hiji kecap nalika digabungkeun sareng kecap anu sanesna. Jadi teu biasa gitu nya puitis gitu. Itunya ngobrolkeun diksi puitis, mudah-mudahan tiasa langkung kagambar ku sadayana. Tah gambaran nganalisis kawih teh sapertos gitulah nya kirang langkung. Mudah-mudahan ku sadayana tiasa langkung kapaham, tiasa langkung kagambar gitu nya kanggo mraktekeun unsur-unsur nu aya dina hiji kawih dipatalikeun sareng si kawihna eta nyalira. Sakitu heula nu kapihatur dina danget ayeuna, insyaallah urang tepang deui dina lawungan salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana nya, tetap semangat sadayana, tetap sehat oge sadayana. Salamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.